Kalau Bandung ngimpi kapangi kos hirup baeja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syarif Hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun taya dukungan ti nugara ibiyakna wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim wala hum syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman teh minuman tidak dihalalkan. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek dia. Bunuh, cek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkan halal, tetep kajian paeh lah. Jihad fisabilillah. Haram, cek. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Halal. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal, silakan ngapa eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat tercela ai halal jeung halal beda saeutik mantak nyana dipeluk ini baru kiai kita eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu anu balik ka ieu mah kiai ngahalalkeun san ngahalalkeun ku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian celi siang ada yang naon aing jadi halal korek sia celi siang ya itu tadi kiai ini halalkeun tanyakeun ka sajana kiai tadi ngahalalkeun subuh celi siang ada yang ngan beda saeutik halal ta eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya dipanggil ku Belanda ka dibere susu hambalai ini kiai kita atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susu nyana namanya susu etanya susu itu masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangan eta ngaranna siasa loba kuari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kuri Kutubul Aulia dakwah di gereja zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya lain saasup-asupna ka kelenteng lain saasup-asupna ka gereja sabaraha kardinal nu asup Islam sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur atunya nama lihai bahasa naon bae bisa jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona geus tenang-tenang wae nya nama urang ulah katuturuti aya can bisa mah waga ulah katuturuti dia urang bae nya nama nyana bagian kos kitu tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zahir dina kitab Maimuniyah deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya embalaya tuh kuburan malah lumpat urang liwat ka dinya kuburan emang kuburan pernah ngagel lain kitu embung aing mah tapi ka kusur makan daratang ka wali mah daratang sebab naon sebab teu sieun di kuburan wali mah tentrem tenang hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sia mah watak bae meureun tah
boragan. Tapi nu jelas beda dijugjug baik kuburan wali mah. Sebab naon? Wali mah wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot. Nu di Mina maot ulah dianggap maot. Nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot. Wali Allah maot ulah dianggap maot. Bal ahyaun. Balik hirup nya nama. Nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun. Loba anu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya. Mantak loba anu ngimpi ka panggih kos nu hirup bae ja. Eta kos kitu wali Allah mah. Mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere khusus ari Hidayatullah. Cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibia ne wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun, la khaufun alaihim walahum yazanun. Dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae. Di mah lain Pak. Saya di hareupeun bupati bae diome pan bupati. Yang mulia leh. Aya ku ari jelema. Atuh. Eta urang lamun ku urang diamati. Para DPR yang mulia, mulia di mana horeng? Tukang maling manya mulia. Belon tak kiai teh nu sok karari itu tah. Kiai goblok tah, tolol tak kiai teh. Teu sadar urang. Para DPR yang mulia, di mana muliana? Di mana muliana? Eta bakal ditah tanggung jawab tak kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat. Kiai ka dieu sia. Cek malaikat Zabaniyah, nu manggil lagi Zabaniyah. Aya naon? Sia mulia-mulia DPR eta. Yang mulia para DPR, yang mulia para pemerintah. Mulia naon sia goblok. Anu hampura. Ima pada urang namanya. Ima enggak ada guan sapeker langsung dah. Mun dibukakeun tak ku urang jah. Mulia di mana? Manya ka pamalingan yang mulia. Nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna. Para DPR yang ranteun. Hah, teu wani yen panjana. Pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong. Ya ngaji ke mana ya? Kan? Ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling, tilok maksiat, tipi teu boga, kunaon teh mulia-mulia ku nya. Pohon malah mah disebut. Eta kan kiai tolol eta ku situ. Eta nu mulia mah. Ustad Harun yang mulia. Jelas kan? Sebab salatna konsisten, duhana kitu keneh, penting tahajud, maca sholawat zikir, mulia munggu Allah. Wajar lamun Bapak Ustad anu mulia, ieu mah DPR. Para DPR yang mulia, bari kikieuan teh. Aduh, kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara. Tak DPR wah naon dia. Iya sampai kena letik ieu lah aing mah. Aduh, Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya. Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa. Dina harti ulah dianggap jelema dipaksa, murtad ulah dianggap. Ilu
budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah henteu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ke hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa ku, nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh, ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh. Terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tenteu teh dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Manta kaji pendi mah ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung di imah. Kumaha teh kitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walau tada fajun nazain murtad Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Eta ieu pangeran mah ieu naon? Yo Gajah Mada. Bu. Brahmana. Eta pangeran-pangeran Hindu, Buddha. Nah, murtad berarti nyana. Kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil, setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga. Malah ieu pasantren datet belah dieu gereja. Paeunteung-eunteung urang di pengkolanana di gereja. Di ditu gereja-gereja. Maha kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Gue lagi kaget barang datang, ya Allah pohara amat. Padahal ya mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dunia araya kabeh
tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui salah tiga mah kos sekarang itu salah tiga mah Islam Kristen Katolik saimah ya tadi gitu kos sekarang itu Jawa tuh kos itu nah Zaid murtad Haju edan jadinya na murtad heula karak edan ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh dina waktu keredan teu meunang antep tunggu sampai waras ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah tuh emang aman-aman bae ganti agama semua bodoh teuing teu beragama ge semua bodoh teuing sabodoh bae sabodoh mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah ada apa ini padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah wajarlah presiden melayat ke sana tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya sakitu bae ternyata teu meunang wallahu alam tuh mantap ge hati-hati keur ieu ge aing geus ngocoprak bae ngomong sia tah gara-gara nama gara duit lah anu lah kuari $4 hampir 15 atuh ieu pan politik can jelas ekonomi gitu kene komo kamari mah anu bebe jaga gula ge bari cari kunaon aduh cenah warung kula ambruk warung sia ambruk sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah jeung modal leutik atuh ai ngomong ambruk bodongan totongan sia mah ulah nyalahkeun presiden tuh lamun itu mah numboga perusahaan miliaran triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes sia mah teu kudu presiden eta sasaha ge sia mah ambruk bae ih cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae aja ayo teh datang ka wah ayo datang ka iraha nyana make kos Soeharto planning replita Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5 jelas perjalanan anak kuari tahap awal jekana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang ti Cina alat kuari geus numpuk kuari jang ngalaksanakeun pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung aing moal dihujanan sia ku aing ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona cek nya teh sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot teh bae teu kumaha coba hayu masyaallah kula mah inget anu buta teh bae anu buta ditanya Pak ayeuna negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja bagus sia nya bagus buta ongkoh embe kula susuna golode embe oh jadi subur susuna aya nu di imah ulah loba omong siapa tertanya teh jeung nu di imah oh hubunganana jeung nu di imah mah embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan oh jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak mantak dipuri beuseuh nu bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai keleutik jadi kos kieu bareres ya aing kadegetan teh ka luar asa bodoh lah
Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur ya cari tadi Arab. Nggak mak cari tadi kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan, nyana teh nyawan presiden maut informasi teh nyawan raja bae raja maut teh nyawan. Kabelah dia kuru embek kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seuti. Perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu. Ditanya deui, Pak, ya presiden raja urang geus ganti tancan. Hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele. Itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti. Kok bisa rarasaan? Tina naon tah perasaan? Tina embe kula kuru. Akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah. Namun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Doh bener. Iya raja urang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa teu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil teh di kitab eta mah. Sama dongeng di kitab tam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal kuari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna. Raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang. Kasalaman teu pernah urang mah tuh. Ja palingan di televisi. Televisi na ge hajuna renyak-renyak. Keur manyana naletik televisi na renyak. Atuh bagi teu kadeulean bae pantang presiden. Nah, teu jauh urang mah. Nyana urang mana, nyana sakolana di mana, ngan muncul bae jadi presiden. Teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna. Ieu bae perekonomian, perpolitikan jeung hewan urang. Nah, hewan urang tah subur apa henteu? Tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pamimpin, baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah, ieu alam bakal subur, alam bakal ngadukung, alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia. Mun batak disebut aya hubungan atupan urang teh alam. Alam. Anasir unsur nu opat, hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir. Urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh, 2 cai, 3 hawa, 4 seuneu. Alam teh. Nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil. Mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak anceb. Tidak anceb. Sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh. Embung aing dipaculan embung, sarua embung. Embungeun taneuh ge. Nah, pan eta urang lamun leumpang aju urang teu make calana, eta teh dongeng zaman sahabat ya. Dongeng supi, urang leumpang make samping aju teu make calana. Apan eta teh bumi peureum. Deres lah nu lalaki mah deres. Mun aya awewe make samping aju teu make calana. Cak taneuh teh aduh. Aing disengsarikeun. Keur carita alam. Sarua. Alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi. Mantak sok bae kira. Urang asup ka imah jelema nu boga hutang hareurang. Kabawa alam teh kabawa ku situasinya. Urang datang ka imah ge hareurang.
kurang asup ka hiji imah jelema ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari is amat cek ini ini imah alam ngadoakeun tah kana teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh hareudang ngajan kumaha ge dina diukna geprek we dieu cai geus biak 5 gelas di esan malam baguna sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa hareudang jasa semua teu gering meureun nyaho aing jatilok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon ieu mobil sia ka mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa ieu asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas tuh awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak kucing sial jasa cek kana tuh aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar ayo kotok tendang kunyana aya anakna leutik aya pajar embet sak mana anak sama anak sak aing anak embe gitu eta juga gara-gara eta masya Allah kari tuh kan situasi hate lain deui teu panas urang ka sisi imah ka ditu coba ini ka sisi imah bau barang datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang urang nanya ka pamenjakan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikanna ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah depan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanya ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana adi tuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja adi sia datang bebeja ai balik teh bebeja dieu semoga duit aing hutangna tuh bener bae jahanam ieu mah ye eta situasi tapi lamun urang asup ka imah salat narapi maca sholawat getol zikirna kitu keneh teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh tuh rasa-rasa teuing hirup ieu jangan waya ke kurang di daharan jamal beak itu pamere kolot aduh dagang eukeun lah tuh sadaekna bae penting mah urang ibadah jajal mah tuh ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah mah tuh kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu ge aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui emang mah ulah ka mana ieu ke kula ka jero deui tadi dibere duit nya 5 juta ti isa amat ieu yo atuh deket isu mah tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh mah masalah ya Allah nginahin jasa sana masyaallah anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakol penting barisa ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantau nu tiisna mah eta nu 5 juta na tah atuh geus mung saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener kagak dahar ji kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadi kabeh kadi dahar berjamaah dar bo peutuy aya jengkol aya
lauk asin aya, daging aya, kotok pencitun aya. Kabeh. Cek nu diajak Masya Allah, ieu tararis. Ayo dah. Hitung bae, hitung. Geus sabaraha duiteun. Tadi tis ka dihareudang deui bae itu. Henteu. Kan tenang tuh, Masya Allah. Gitulah orangnya ba alam milu ngaduku. Pikir cerita contoh nubuta tadi nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakan. Walau yartada pajunna lam yuqal fi jununihi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edan tungguan cageurna wal mazhabu wallahu a'lam bissawab. Gelam teh nyuruh sebelum ngagerem tuh eta gelam eta kajelu ku gak asal kos kitu geus urang gelam itu tah. Tapi lamun putat lain deh, jante, lain tuh, jante, panjang ngalengnya nama. Tapi yang paling bagus Cilongok. Yana sainganna jeung Cianjur Cilongok mah. Aduh, bali bejakeun lah pokona. Ya Allah, tabas. Panjorena pondok. Jorenya sama bahasa pondok. Masya Allah. Nah, geus dicaritakeun eta kuari dek nyaritakeun asal-asalna. Yakni fitrah. Cik Gusti Allah inna rabbakumullah. Sanyana pangeran aranjeun kabeh teh kade eta Gusti Allah. Lain Dewa Brahmana, lain Dewa Wisnu, lain Dewa Siwa, Dewa Sintok ke Sindok. Jeung berbagai dewa-dewa. Pangeran teh lain Isa, lain Maryam, lain Jibril, Tritunggal, lain pangeran, lain Uzair, berbagai pangeran-pangeran nu dipangerankeun ku para kafirin lain pangeran sa inna rabbakum sanyana pangeran anjeun Allah titik. Masya Allah. Urang mah alhamdulillah ya rabbil tegep orang anak orang yang mau ditanya pangeran siapa Allah nita nonton TV ente enggak padahal keur nonton TV nya nana ge agar kieu bae tetep enggak tepat jawaban nama sifat dan hukumaha Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ardh. Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit, nu ngadamal 7 lapis bumi. Masya Allah. Langit 7 lapis. Nang Allah nyieun. Bumi 7 lapis kanap. Nang Allah nyieun. Maka jangka waktu Allah Gusti Allah nyieun fi sittati ayyam. Dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya ai fi qadriya ukuran genep poe Allah mimiti nyieun naon langit aju nyieun naon deui bumi geus aya panon pejat encan kanyahoan genep poe urang mun ditanya kos kitu ngagibeg bujian ieu nya
atuh pan ieu Allah pemiting ada langit ya jeung ada bumi beres kan genep poe aja eta panon poe geus jin can pan kanyahoan genep poe teh sia di mana sih ha nah ulah sok loba omong geus kitu lah geus pokona genep poe pokona mah aya teh kanyahoan genep poe di mana lah geus ulah loba omong geus pokona genep poe geus lah aing mah ngan datang ka dinya pokona dumantak di dia dijelaskan fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poeun masyaallah babari bae teh Imam Jalal mah Jalaluddin mah babari kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu baeta tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtada'al khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain sanyanya Gusti Allah ngadamal makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu wa annahu jeung sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamal bumi dua poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin was samawati fi yaumin ngadamal langit dua poe al khamis wal jumaah poe Kamis jeung poe Jumaah wa annahu khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a Allah ngadamal gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo aya kabeh nu mantek lamun aya jelema lahirna poe Jumaah geus kanyahoan ku ahli palak mah kanu jam sabaraha sia lahirna anak sia poe Jumaah jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layog ieu lahir anak poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layogna kadinya ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu beurang ada peuting kanyawan kebal-kebal jadi dukun sebenarnya lah tuh aya carana ya Allah ngadamelna ieu ieu berarti atuh makhluk teh didamel poe geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naek nyana Senin ke malaikat jang poe Senin naek poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta pano ya poe Salasa malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho ku siang ngaranna atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae ke deui hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana aduh tungtungna sia jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin bae kudu ngagerokeun aing teh mah budak pan teh etis eta kos kitu tuh numantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy Allah Maha Kawasa dideketkeun Baitullah ku Gusti Allah ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah plek Maha Kawasa Allah jang nyana bisa kos kitu atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu dideketkeun malaikatna bae tambahin nu poe eta malaikat anu dibere nyaho malaikat sini ada apa tuan wali cek malaikat teh kaulah yang ka ditu yang ka Baitullah cepet nah numpak atuh di dieu teh di jangjang numpak dikitukeun dok cep datang gejeng ulah kenceng teuing beunana kitu pajak nu di luar naon tah tumpungan sia di luar ngajina tuh kan urang mah di jero nya jangjang dat plek tuh kan Maha Kawasa Allah ya Allah ya Rabbi nu mantak babarieun wali mah hayang ka hiji awewe bintang film malaikat ka dieu coba tuh awewe nu bintang film tuh bawa ka dieu
bawa kunyana ka dieu sak malaikat lah awe bae kudu aing jin bae atuh jin ku situ mah ulah nita aing pan aing mah atuh lain deui alamna nita jin jin miing ya kari teh kade sainja-injana pangeran aranjeun kabeh ulah salah lain berbagai dewa lain Tritunggal lain Uzair lain patung-patung lain arca-arca lain tangkal kayu lain panon poe lain bulan lain bintang lain batu jeung lain berbagai-bagai materi dewa pangeran anjeun mah Allah sifatna allazi khalaqas samawati wal ard selama fi sittati ayyam andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe masya Allah kitu bae heula montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti urang mun nyaritakeun tafsiran-tafsiranna urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu mondok henteu naon henteu atuh geus sakitu cukup jatuh ulah sok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos nu ngajina ge urang putat bangsana teu nyaho ka hitut bau atuh nya hitut teh seungit lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae ke eta nu mantat Allah teh sakaligus emang kumaha li'annahu lam yakun sama syamsun memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe walau syaa khalaqahunna filamha andai kata Allah kersa hayang karep atuh Allah ngadamel langit jeung bumi sakiceuk atuh mun endeuk tapi Allah teh kitu kunaon emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakiceuk kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut ngadidik tamahul fil umur tenang-tenang Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung gusuh supaya aya dina kasabaran dalam rangka ngajadikeun naon nyieun naon segala sesuatuna ulah gurung gusuh kudu make antare tenang kalem lambat pasti teu kudu buru-buru nu mantak asura minasyaitan guru-guru mah buru-buru eta termasuk tina setan ulah buru-buru lamun buru-buru setan hendak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setanan nya ieu eta salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel Allah karasan ngeunahna jeung asa bareng jeung Allah sami Allahu liman nikmat ngeunah aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nya salatna ahli Allah mah teu karasa ieu teu karasa sorangan aya nu ngagerakeun oh paingan cenah tatangga kula ge tos salat anu ngagerakeun kasurupan teh mah lain deui teh mah pentingna mentes tapak di handapeun tangkal beringin jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin akhirna kos kitu ngaco mendak ulah sok tapa di handapeun tanggal ceringin ngaco sia kajen ku ulah-ulah nu lain kiai lu kiai ge ngaco eta beringin teh galak jadi Allah ngadidik supaya urang ulah buru-buru tenang tentrem jamampuheun Allah lamun ngadamel sakicep langit jeung bumi tapi ku Gusti Allah diantare ke beres Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi
summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Gusti Allah tengah istiwa. Lamun urang tafid maknana istiwa teh anjeun leng. Iya nek ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid. Tapi teh pasa sumeraka Gusti Allah istiwana Gusti Allah mah istiwa anu yaliku bihi. Anu pantes ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwana Gusti Allah di luhur aras. Istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi, cicing di luhur kursi. Setelah dijieun aras, Allah cicing di luhur aras. Berarti Allah cicing. Ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah. Istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung kaagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah. Abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti, gedena, luasna, luhurna eta mah Gusti nu uninga. Kami sebagai makhluk terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras we hungkul. Kemudian Gusti istiwa di aras, istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti. Abdi mah teu terang nanaon mangga. Tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah. Maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu lafzin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente neuk nakwil silahkan asal sigade cara nakwilna sesuaikan jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan. Lamun ente ndek tafwid mangga warum tanziyah tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Abdi ka Gusti Allah teh terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ard. Kemudian Gusti ngadamel aras-aras teh terang. Kemudian istiwa Gusti di luhur aras atuh Gusti eta manyanggakeun sadaya-daya. Abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti. Abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Abdi mah percaya. Titik. Atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teu kaharti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras. Ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh. Sedangkan ai aya tempat mah kapan eta manu kos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdas. Gusti Allah mapan qadim. Gusti Allah mah kapan khaliq. Teu kaharti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras. Sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjeun leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat. Di mana ayat tempat atau kakaler atau teteh berarti ayat jarak ka kidul ayat jarak ka kulon ka wetan. Sedangkan kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu di handap. Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah. Aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeun lain cicik di luhur aras. Bahasa sumastawa alal arsy supaya kaharti ku urang ulah di manaan hakiki atuh takwil ngaranna tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese tah ngaji proposal mah gampang ngaji proposal mah gampang tah mah lurah ge nyadiakeun cabat nyadiakeun udah nanti yang penting ya nanti ada aja lah gampang mah hitung-hitungan anak oh selaman oh nggak beres 100 juta coplok 30 juta no problem tuh Masya Allah karim dana nge saya di Indonesia lompat ke Australia untuk sosial syiar agama iya bakal ya doktrin-doktrin di Australia mun cacak-cacak tadi bendung ke pemerintah Indonesia waktu lu menang dana di Australia bakal aya penelitian
kulantaran pemerintah nabede rada regep di urang matahan enggak, jadi dana tetap turun, cuman diteliti tidak boleh. Tapi kan geus tercoreng di negara, aya tanda coreng, berarti hanya sekiannya maksud di dunia geus kanyawan. Nah gabari teman ukur sekarang itu mah babari, tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah. Iyalah kudu make modal naon? Urang kudu ngaji makulat. Innal makulatil ladaihim tuhsaru yasin wa hiya aradun wa jauharu. Sanyana makulat yakni maujudat mungkinat ieu teh aya 10 nganu 10 ieu ngan sakadar dibagi 2 hiji johar kadua arad ieu ngaranna maujudat mungkinat. Nu ieu maka behge lain pangeran sebab maujud mungkin salian ieu maujud wajib Allah. Ajilah naon johar naon arad terus kabelah dituna. Nah lamun ajeng leng ieu arad johar cicing ge arad mal beres kajian kukumaha ge geus asupna ka mana ieu. Kos kitulah mun urang papanjangan carita ieu bahasa istawa alal arsy takwil mangga tafid egae tergantung kekuatan urang bae. Cara nakwilna ulama pohara jasa. Urang lamun ningalian urayan-urayanana tina tatadina teu pati kaharti datang ka teu kaharti jasa. Eta kahartian burung. Esek we esek. Sieun rempat ngan ulama guru-guru urang geus mere istawa namodib takwil bimana istaula geus istiwa bimana istilah mah artinya menguasai. Setelah Allah ngadamel aras Allah menguasai ka aras, memerintahlah Allah. Aya urusan kos kitu mah tukang kaharti tinggal dilempengkeun make ilmu bayan. Mun istiwa bimana istilah berarti majaz baik jalankeun. Waduh mantap. Tuh budak santri angel amat sih mondok aya 10 tahunna. Emang ngaji amil doang. Emang ngaji jurumiyah doang. Pan ngaji teh aya segala ngaji mantek mau martil segala. Siapa teh nyaho meureun. Tuh mantap santri lamun geus ngaji mantek balik ka imah jadi tukang bas. Jadi hese urang buat tinggal naon hasilna bae geus alhamdulillahirabbil. Pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Setelah Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi, kemudian Allah ngadamel aras. Setelah aras didamel ku Gusti Allah, nu nyaho lebar, panjang, luhur, gede dah. Hanya Gusti Allah menguasai karena keseluruhan anak. Maka Allah mulai ngadamel matahari, ngadamel bulan, ngadamel bintang. Mulai cakrawala ku Gusti Allah didamel. Perpalakan teh kanyahoan ti mana ti ayat ieu. Ku Gusti Allah dijelaskeun yughsil lailan nahar. Nutupkeun Gusti Allah kana peuting, ditutupkeun peuting kana beurang ku ari caang. Datang ka magrib caang, tutupan ku peuting poek. Sanggeus teh poek ku ari mah dibuka deui, tutupan deui ku ari poek ditutupan deui. Kunaon? Ku caang. Brak jadi caang. Caang tutupan ku poek, poek peuting, poek tutupan ku caang. Brak jadi beurang. Terus bae nu mantak ya tulubuhu hasisa. Eta peuting nutupan berang-berang, nutupan peting yakni nyupri kulun minhum asaban saiji berang jeung peting al-akhir talaban hasisan dengan cepat. Kecepatanana 12 jam.
saayana berang 12 jam sanggesta 12 jam ditutupan ku peting plek berang ka mana sanggesta di dia peting aya poek 12 jam dibuka ditutupan ku berang plek poek ka mana sanggesta kitu berang deui ditutupan deui ku peting plek poek berang eueuh ditutupan deui ke geus 12 jam ku berang plek eta peting eueuh terus bae datang ka kiamat ieu tulubu hasisa. Gitulah dengan cepat Gusti Allah ngabulak balik berang jeung peuting. Berarti kan tinaon ieu aya berang tinaon ieu aya peuting. Ternyata Allah ngadamel panon poe jeung bulan mandak. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ternyata horeng Allah ngadamel panon poe, Allah ngadamel bulan di samping eta Allah ngadamel berbagai bintang-bintang. Syamsun sarok milihuhu atau zahali, aya syams, aya sarok, aya qamar, aya zuhal dan lain sebagainya etalah ngaranna perbintangan dibacana nasab diatapkeun kana samat khalaqas samawat khalaqas syamsa wal qamar atawa dijieunkeun eta mah urusan maca nu jelas panon poe bulan jeung berbagai bintang musakhkharatin bi amri nurut kana perintah Allah. Dek teu nurut ku baha atuh jangan dadamelan Allah. Nurut sia langit cecing, nurut sia bumi cecing, nurut sia aras cecing, nurut sia panon poe aing ngawakilkeun ye tah malaikat ye tarik panon poe sesuai jeung aturanana ye tarik ku malaikat di jam genep datang ka jam genep maghrib berang ngaranna tarik di handap datang ke jam genep esuk-esuk bulan bocor aya malaikat tu diwakilan pikeun ngalempakeun bulan kulantaran ditarik teh panon poe bulan bintang aya jalan atuh nu kos kitu ngaranna falak kullu yajri fi falaki yasbahun kullun fi falaki yasbahun aya palak-palakna aya jalan-jalanna kapal nu kamari kaluar ti jalanna ajur kapal naon karena tuh sia manyahoan bae nu kos kari itu mah diapalkeun bae nah kuari dek nanya ai ieu panon poe malaikat anu nyekel panon poe malaikat naon ngaranna tuh kan emang sia mah pinarakaeun bae kullun fi falaki yasbahun panon poe aya palakna nu mentak ku ahli palak diuji keke di mana palak nak moal mislek jaya ke bulan di mana palak na cakrawalana kulun fi falaki yasbahun jakabeh ge ieu teh musakhkharatin bi amri nurut ka parantah Allah disesuaikeun jeung aturanana nu mantak aya poe lantaran ieu panon poe 12 jam berang 12 jam peuting. Kemudian lempangna panon poe aya aturan-aturanana berang peuting kemudian bulan sabulan sakali munculna kapanggih jeung porosna adalah sebulan sekali nu mantak disebutlah bulan. Nah engke aya janubi bagianna shimali bulan teh aya lempang kaler shimali aya kidul janubi ngaranna mulai ti mana ngitungna ti Maret April Mei Juni Juli Agustus ieu adalah shimali kaler September Oktober November Desember Januari Februari ieu adalah janubi Abhamtun Maisarhun Yunjanhun Akasun Sepsunjun Burujun Shimaliyun Okmizun Nok Atud Deskozun Janjantun Pebdaltun Burujun Janubiyun atuh nu mantak angel ge ngaji kos kitu